jelema boga anak hiji-hijina nya kasep nya pikarespeun manehanana ilu ngalalau ka laut pas datang ka laut ngaguling parahuna acak-acakan di dahar ku laut inting-intingan informasilah ke mana bahwa anakna ti keleboh peak geus teu bisa ditulungan deui tengah laut cirik datang ka tuan Syekh minta disalamatkeun anak abdi atuh geus baot papan kumaha nya geus takdir abdi kitu da takdir mah takdir bae tak ya kos kituan teh sarua kos di urang nasib bae cenah teh nu bodoh ngaranna ge atuh iki nu datang ka tuan Syekh nu barodo pinter mah masa atuh kikituanan bodoh anak hiji-hijina keur mejana dipake karesep ku abdi maot di mana maotna di laut haju hayang hirup deui kumaha saya hirup deui geus maot menta bayi mencoba ka Allah maksa pametak aya geus geura balik bae tuh ka itu geus aya di mah aya geura balik nyana ka ieu mah bang di deuleu jecan aya nyana nungguan balik deui ka tuan Syekh tuan can aya jagenna di imah can aya encan beureum tuan Syekh geus geura ka ditu balik aya geus datang ka imah eueuh keneh mah datang deui tuan besok halalaga abdi atuh ayeuna kaya aya ieu eueuh atuh iki mah pan bo abdi lah itu bisa teu bisa atuh itu ayeuna bisa sih kaya itu bisa tuh geus teu bisa karana cenah aya geus geura balik ulah sok halalaga ieu atilu ieu mah wah, teguan saya teh gara-gara itu gara balik. Lah, di jalan tuh percaya aing mah. Sanajan geus aya-aya di ngalalaga, tuan saya masuk ke dokter. Barang datang ka imah, aya keur kieu mah. Isi saya. Anak emak. Tas di mana? Tas di laut paeh mah. Hei, saya hirup gua lagi teu arti, gua jadi hirup deui gua ieu. Masyaallah. Ditangkep ku mana luar biasa asa ngimpi nya bebeja ka tuan Syekh kumaha aya geus aya mah geus geura balik ka ditu lain kitu eta tuan ku bisa aya deui abdi mah hayang geus ulah hayang nyaho sia mah waduh atuh moal ka harti geus eta mah ka kawasan Allah geus aya bae geus atuh tinggal tuan Syekh ngajungkel ka Gusti Allah artina Gusti si ieu masih keneh resep henteu ka abdi lamun abdi boga kasalahan naon ieu Gusti sampaikeun ka eta lambat amat ngahirupeun jelema kari naon kasalahan abdi deuleu denge ambe rasa atau mungkin tina sare atau mungkin aya kanikmatan duniawi nu ku abdi dinikmati atau mungkin naon pikiran-pikiran abdi anu kaluar saeutik berhentina inget ka Gusti coba pangnegorkeun naon tetep nyana ceurik can dibere jawaban nyana ngajungkal sujud ka Gusti kasalahan naon sampaikeun ka lambat tilu balik eta izin abdi ya Allah ya Rabbi wali Allah datang ke kos itu urang lamun ngadengekeun karomah-karomahna okos lalagaan okos pohara mantak jelema nu teu percaya moal nyokos kitu hese teu percaya sabenerna mah jakaromah teh atuh dihandapeun mukjizat kanjeng Nabi kadeuleu ku Abu Jahal itu aya ditutupan teh kadeuleu sarua bae kurang kumaha istimewana leuwih istimewa hese nyaritakeunana tuh jatuh bulan teh kapan datang ka kanjeng Nabi belah dua maca syahadat nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu kaluar deui nya hiji deui sujud ka kanjeng Nabi naik deui ka luhur bulan tan kadeuleu ku Abu Jahal tapi tetep bae oh sihir tama de kurang kumaha deui tetep bae sihir komo ieu karomah
jadi bukakeun pintu mata hatena mah tuh nya malaikat turun malaikat bejakeun kitu sakumaha miskin ayo bejakeun turun malaikat tek naon malaikat di alam itu lain aduh harapan kos kieu we selamat datang malaikat iya dari mana aja kamu udah lama gak ketemu ini waduh dari Kronjo ya lain kos gitu siapa ngabayangkeun teh kos gitu lain ima di alam itu di alam zahir asup urang ke alam batin asup kasir lain lalaga karomah Tuhan semun kurang dibaca ti hiji kadua katilu kaopat keur mantak muringkak bulu karomahna teu ya malaikat datang ka Tuhan Syekh begitu datang hampura cek malaikat kula diinstruksikeun ku Gusti Allah bahwa waktu keur ngadoa pertama kula diinstruksikeun ku Gusti Allah titah neangan daging-daging nu geus didahar ku lauk-lauk idinya dikerahkan seluruh malaikat teka panggih kabeh doa kedua eta teh kakara keur dihiji-hijikeun doa katilu kakara nyokot roh diasupkeun deui bari dibawa ka imam oh kitu cek Tuhan saya tuh kitu jana sujud deui ka Gusti Allah Gusti Bapan Maha Kawasa kok make kikituana eta wali geus kaija doa kos kitu ya do. Atuh badak naon Gusti teu kudu make malaikat. Atuh langsung bae sih dijieunnan Gusti kabeh ge atuh tinggal jadi geus kitu kumaha sih? Pan Gusti mah subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi terjaun pan karituna kun fayakun. Kok bisa kos kitu sih? Cek Gusti Allah tetep Abdul Qadir kula neuk ngawujudkeun naon bae tetep kudu make wasilah aya nu henteu ge ngan eta dirahasiakeun Abdul Qadir nya tetep kudu make syariat dan mantak urang ge sarua bae sagede Tuan Syekh ge nuntut ka Gusti Allah na tetep makasih ngadamal bumi langit padi teh saminggu Gusti Allah padahal mah babarieun Gusti Allah mah tapi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin summa stawa 'alal 'arsy genep poe kan peuting fi sittati ayamin summa stawa 'alal 'arsy tah itu bisa teh Gusti Allah pun jadi tapi kan teu kitu tetep aya perwakilan tukang nyebut nyawa Israil tukang mawa wahyu jeung karomah Jibril tukang gitu ngahujankeun malaikat Israfil dan lain-lain sebagainya aing geus ngabogaan wakil oh hampura atuh Gusti abdi sogol ka Gusti jeung Abdul Qadir ieu abdi mah hayang nyaho be segala rupa gengan hampura tetep ngalaga hampuran Gusti sogol tak itulah wali Allah subhanahu wa ta'ala